Hadirin anu simkuring dipihormat, sateuacan di kawitan mangga eusian heula bangku anu kosong di payuna. Supados katawisna tapi tur merenah. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinina waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Niti wacana mustari ninggang mangsa nu sampurna cunduk waktu nu rahayu. Langgong tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puja sinareng puji syukur ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang lawung paamprok jonghok tepangkeun silaturahim kalayan sehat walafiat. Teu hilap sholawat sinareng salam oge pamugia sapaposna dilimpah curahkeun kadungdunan urang sadaya nyatana habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna tuk dugi ka urang salaku umatna anu insyaallah dipaparin manfaat kumantenan. Amin amin ya robbal alamin. Hormatan simkuring Pupuhu Prodi Pendidikan Bahasa Sunda Profesor Dr. Haji Nunui Nurjana MPD. Wilujeng sumping Prof. Hormatan simkuring dosen kemahasiswaan sareng dosen pangampu dina mata kuliah apresiasi prosa jeung drama ka Profesor Dr. Reti Isnenes SPDN HUM sinareng Bapak Agus Suherman SPDN HUM jeung sumping Bapak miwah Ibu. Hormatan simkuring pimpinan produksi pagelaran Citra Resmi Darmapati Kang Pramayuda Padmanegara. Oge teh hilap ka para hadirin sadaya anu parantos ngaluuhan ieu patempatan. Wilujeng wengi para hadirin sadaya, simkuring asmana Muhammad Rizkisa. Simkuring asmana Yosi Anissa Basmahulwa. Sejajaran dina raraga pagelaran Citra Resmi Darmapati. Nah, ieu kagiatan teh dirojong ku sababaraha pangrojong di antawisna aya sponsor di Raza Syabutik, Ulu Susu Lembang, Sari Roti, Rabani, Padepokan Seni Karang Kamulyan sareng Hans Production. Teh hilap oge aya support kostum di Mitra Lembang sareng Wiper Production. Oge nganuhunkeun ka mitra gawe nyaeta TV UPI, SK Radio, UPI Event, Garut Event, Riset Media, Elf, Acara Bandung, Himapedia, Esa UPI, Despam. Oge teu hilap ka Panatarias di antawisna aya Hilmi Salman Makeup, Anugrah Makeup, Dreams Makeup, Dizas Makeup, Siti Fatimah Makeup, Pars Makeup, Anissa Mus Makeup, Arifin Darwanto, Novianti, Ane Nursari, Azki Mutiara sareng Alisa. Hadirin sadayana anu sami-sami rawuh dina ieu patempatan, simkuring salaku panata acara widi maoskeun runtuyan acara dina danget ieu. Anu kahiji aya bubuka, Nu kadua aya pamapak ti pimpinan produksi. anu katilu aya pamapag ti dosen pamampu mata kuliah apresiasi prosa jeung drama. Anu kaopat aya pamapak ti Pupuhu Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda. Pintonan pagelaran Citra Resmi Darmapati. Sareng anu pamungkas aya panutup. Hadirin anu simkuring dipihormat, mitembeyan ieu acara mangga urang sami-sami aoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara salajengna nyaeta pamapag ti pimpinan produksi pagelaran Citra Resmi Darmapati kakersana Kang Pramayuda Padmanegara sumangga dihaturaken.
Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Agungna kawujud Gusti Anu Maha Suci, jembarna ka para karuhun, para leluhur bangsa, ka Ibu Agung, Karama Agung, deheusna ka Ibu sareng Karama, anu janten marga lantaran, gumelarna abdi-abdi sadaya ka alam paunana. Sejangan nuhunkeun ugarahna urang sadaya masih dikersahkeun tiasa pamrog jongho patep pangraran di ieu patempatan kalayan nuju aya di kesehatan tur padang tayungan Gusti Anu Maha Suci. Hormateun sungkuring pupuh program studi pendidikan bahasa Sunda bersama Profesor Dr. Nunun Nurjana MPD, dosen pangampu mata kuliah apresiasi prosa Sinareng Drama kelas A aya Bapak Agus Herman SPDMU, kelas B Profesor Dr. Renti Isnendes SPDMU. Oke, ka para tamu uleman Sinareng ka para sponsor kalih balan media anu parantos ngarojong kana ieu kagiatan. Teh lap oge ka akang teteh aya mahasiswa miwah para alumni jurusan pendidikan bahasa Sunda anu sami-sami dipihormat. Simkuring Sinareng reng-rengan panata calagara dina dangan ieu kalintang bingah tur bagjana. Jalaran Bapak Ibu hadirin sadaya parantos kersa ngaluangkeun waktosna pikeun ngaluhan kana ieu kagiatan. Kukituna simkuring ngaturkeun rebunuhun laksana ti kabingahan. Bapak Ibu kalih para hadirin sadaya, simkuring sejang nguningakeun wireh kagiatan pagelaran Citra Resmi Dharma Pati teh mangrupa salah sawios kagiatan pikeun nyumponan ujian akhir semester mata kuliah apresiasi prosa jeung drama anu dikokolakeun ku sakumna Intragan 2023 atanapi Intragan Aksara Dharma anu jumlahna 80 mahasiswa. Proses pagelaran ieu digarap kirang langkung salami sasasi awit tinggal wangun kamanata calagaraan ngarancang konsep pagelaran Sinareng proses latihan. Dina waktos anu sakitu samporetna simkuring sapara kanca ngadaya upayakeun satekah pola supados pagelaran tiasa lumangsung lancar kalawan sukses. Seueur suka bunga halangan harunganana salami proses garapan sadayana eta janten bebekelan kanggo simkuring sapara kanca dina enggoning diajar metakeun kahayang kanyaho tur kamonesa anu kedah didadasaran ku rasa kakulawargaan tur duduluran. Kukituna simkuring atas nami reng-rengan panata calagara sejak nedasi hapunten anu saageng-agengna bahwa bilih aya kakirangan kalalepatan Sinareng kaluluputan dina panampian kitu oge dina pintonanana. Pagelaran ieu teh mangrupi malih warni atanapi transformasi tina salah sawios novel petingan anu judulna Perang Bubat biasana Bapak Yosef Iskandar. Dina ieu pintonan nganggo medium rekonstruksi sandiwara anu mana ieu wadah drama teh tos kalintang langkina magelaran di tatar parahiana. Salah sawios rombongan anu kawentarna nyaeta sandiwara miscici. Rombongan sandiwara ieu teu kirang-kirang dipikaresepna ku masyarakat. Malah Bapak Proklamator urang sadaya dugi ka kantos belum ieu rombongan kanggo pintonkeun sandiwara di Istana Presiden. Dina pagelaran ieu sanes bade mintonkeun catetan awon ngeunaan sajarah Sunda sareng Jawa. Nanging anu baris dikapayunkeun dina ieu pintonan teh nyaeta rasa cinta lemah cai hiji wanoja anu jenenganana Diah Pitaloka atanapi Citra Resmi dugi karela ngaborahkeun kabagjaanana Sinareng mungkas lalakon hirupna demi ajen negeri Sunda. Pamudah-mudahan ieu pintonan teh teu unggul janten tontonan, tapi sing janten tuntunan kanggo ngaronjatkeun deui rasa mika cinta kana adat Sinareng budaya Sunda anu sakitu adiluhung. Bapak, Ibu, miwah para hadirin sadayana anu kusimkuring dipihormat supados teu nyangkulong teh kana waktos rubinna sambutan dicekakeun sakitu. Sakali deui simkuring sapara kanca ngaturkeun rebu nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana ieu pagelaran.
Teh hilap oge sejada dasi hapunten kana sagala rupi kakiranan kalepatan sinareng kaluluputanan. Sakitu anu kapihatur wilujeng nyarseni pun rahayu sampun dumadi sampurasun. Hatur nuhun Kang Pramayuda Padmanegara. Salajengna nyaeta pamapat di dosen pangampu mata kuliah apresiasi prosa dan drama kakersana Profesor Dr. Rekti Isnandes SPD MHU sumangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabe sampurasun. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Puji senaran syukur urang sanggakeun ka Allah nu Maha Gopur, Allah nu murbeng alam, anu ngawasa langit sareng bumi katut eusina, anu maparin nyawa rasa sareng sampurna kana rasa urang. Kuwidina urang tiasa kempel dina ieu kagiatan anu mangrupi ujian akhir semester dina mata kuliah apresiasi prosa sareng drama. Salajengna salawat miwah salam mugi didugikeun ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi urang kenging syafaat sareng rahmatna di jaganing jaga dina poe panungtung pamungkas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Anu dihormat kuring Ibu Profesor Nunui Nurjana, hatur nuhun parantos sumping Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Sunda tekinten matak bingahna anjeunna tiasa nyarengan urang sadayana tiasa nyakseni insyaallah hasil perkuliahan salami 15 pertemuan di kelas. Salajengna anu dihormat kuring Ambu Haji di dia alhamdulillah urang kasumpingan Ibu Wahyu Wibisana. Paratos terangkan namina sabda sabit ku Ibu Pak Wahyu Wibisana, bujangga Sunda, sastrawan, seniman anu pinunjul sareng seueur pisan kreasina dina karya sastra malih pangseueurna nyerat dina genre pangseueurna diserat ku anjeunna di antawis sastrawan-sastrawan sanesna. Tah ayeuna sumping Ibu di dieu hatur nuhun Ibu oge digedeng ku para putrana Kang Gilang sareng Kang Gending Abah sareng Teh Gemah Ibu Dokter ieu putra Pak Wahyu Wibisana bingah pisannya katut jaler istri tadi aya Amburini sareng Ibu Gilangnya oge putra putrina oge pasti sumping margi aya putu Pak Wahyu di dieu saha Rangpan Sanggita muhun ya Neng Anggit janten bingah pisan dina periode ieu jurusan Sunda ya aya mahasiswa rundayan Pak Wibisana bujangga oge anu alumni jurusan Sunda angkatan kedua tuh kan angkatan kedua ajeuna jadi luar biasa pisan jadi pasambungna tali kreativitas mudah-mudahan tiasa diserap ku para mahasiswa
dina wangun-wangun karya anu tos diseratkeun ku Pawahi Wisana almarhum oge pasambung sareng putuna anu tiasa nambihan pakaian ya dina warna-warna seni sareng budaya di jurusan Sunda. Hatur nuhun parantos sumping ka tatamu oge kitu deui di dieu rupina aya Ibu Ramana para mahasiswa anu tampilnya. Hatur nuhun tos sumping teu lali ka para mahasiswa anu pikareus kusimkuring semester sabaraha teh angkatan 2000 sadayana aya rupina namanya ngawakilan angkatan 2024 23 22 sareng 2 hiji araya alhamdulillah mana atuh suantena Sunda janten simkuring teh ngalaporkeun di Ibu Prof wengi ieu teh hasil mahasiswa dina diajar dina jerep dina makihikeun pangoruh. Nah dina 2 materi apresiasi prosa dilajengkeun kana apresiasi drama. Dina apresiasi prosa aya sababaraha tahap anu kedah dipidamel ku kelas nyaeta malih warni heula mentransformasi karya prosa anu bade dipintonkeun janten naskah drama anu bade dipagelarkeun. Ya sapertos abot memang ya, tapi insyaallah engke bakal katawis pemahaman para mahasiswa anu diajar mata kuliah ieu tina hal genre-genre sastra anu dipelajarina terutama prosa ngawitan dongeng teras carita wayang carita pantun dugi ka carita pondok sareng novel ya teras lebet kana materi salajengna nyata apresiasi drama jadi oge dipasihan pangoruh ngeunaan unsur-unsur drama di antawisna oge dipasihan pengenalan karena naskah-naskah drama heubeul sareng drama anyar anu kena ngamuharah kana kreativitas. Margi pan judul lagi apresiasi prosa dan drama. Dina apresiasi sanes sungkul maca dina tahap kahiji, tapi oge yaina tos mangrupi tahap katilu ya nu mangrupi ngegelarkeun deui karya menanggapi tina karya nu dibacana nepi ka jadi hiji pintonan. Urang pada terang kumaha carios pramubat. Nah, dina jarak anu beuki jauh ya. Tina naskah Sundayana ya naon? Naskah Sundayana jelasnya anu nyarioskeun pramubat 200 tahun atos kejadian lajeng ke di tema ku naskah Wangsakerta anu ngibran eta aya peristiwa oge teras disanggi ulang ku Kang Yosef Iskandar janten novel ya roman sajarah oge ditanggap ku sadaya anu mikareus mikatineng eta peristiwa boku seniman budayawan ku sastrawan digelarkeun jadi karya sastra karya drama karya naskah radio karya naon namina teh sinema atanapi anime sareng animasi sareng nu sanesna janten terus ditanggap nanging tangtos ya ku jauhna jarak nalika panginten waktu pembacaan Pak Wahyu tahun sakitu dugi ka ayeuna pembacaan para mahasiswa tahun 2024 aya jarak anu tebih ya aya upami numutkeun teori Atiu mah anu disebat tegangan estetik antara jarak eta tah tegangan estetik eta anu mawa endah ka urang anu mawa mutu sareng kualitas naha nepi atanapi teu pemahaman pembacaan teras penghayatan para mahasiswa karena anu bade digelarkeun okay. Ku kitu ku kieu aranjeunna tos nyobi gitu ya
masihkeun kamonesanana ningalikeun kerancagianana begituna mangga urang apresiasi ku sadayana sada acana nyuhunkeun aplaus ke prokeula kangge angkatan 2023 anu wilujeng nyakseni sareng ka mahasiswa kelas A kelas B angkatan 2023 wilujeng minton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Reti. Salajengna pangbagia di pupuhu program studi pendidikan bahasa Sunda kakersana Profesor Dr. Haja Nunui Nurjada MPD Sumangga dihaturaken. Mana mahasiswa program studi pendidikan bahasa Sunda? Ada, cobi. Masih emut karena lagu wajib disebutuni. Koyong tinggal kakung pakanana ya. Ngan ayah hiji Sunda, ngan ayah hiji dua kali ngan ayah di Sunda, ngan ayah di SUNDA, 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 jaya. Maka tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma aftah qulubana kafutul arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. La haula wa la quwwata illa billah aliyil azim. Jazakumullah khair kasadaya hadirin anu parantos sumping pangersa Ibu Wahyu di sana, Kang Gending, hapunten kamari teh penak teh sareng Kang Gilang, terlepat kamari penak Kang Gilang, raraina mirip Ibu Dokter Gema, Masya Allah, oke Ibu Gending, Ibu Gending, ijinya Pak, Kak Ibu Kang Gending, Ibu Kang Gilang, Masya Allah, sareng para sepuh mahasiswa anu terus ngersakeun sumping kana ieu pagelaran apresiasi prosa sareng drama. Jazakumullah khair kanggo para dosen prodi pendidikan bahasa Sunda khususnya ka Ibu Profesor Dr. Reti Isnendes MHum, Bapak Dokter Jalan Sekadap insyaallah Bapak Agus Suherman SPD MHum anu parantos ngadidik para mahasiswa ngadidik sastra. Subhanallah. Sadare kuninga prosa sareng drama teh kalebat kana wangun naon? Mahasiswa wangun naon? Wangun naon? Aya? Sastra. Sungguh emutnya karena hadis. Ajarkanlah sastra. Ya, karena dengan sastra anak-anak kita menjadi pemberani. Ya, ajarkanlah sastra ya, kepada anak-anak kita, karena dengan mengajarkan sastra kita telah mengajarkan keberanian kepada mereka. Masya Allah. Ibu bapak, mugia pancen urang teh ngajagi fitrah murang kali urang
anu tadina caket sareng Allah kedah teras caket sareng Allah sareng ngagali minat bakat murang kali supados murang kali urang kagungan bekal wani hirup di dunia intinya bekal ibadahna bekal infakna bekal sedekahna gitu. Lajeng ibu bapak hapunten simkuring sanes ieu mah ngemutan diri sorangan gitu ya aya ojangan yen didiklah anak-anakmu atas dasar 3 hal ya yaitu mencintai Nabi, mencintai ahli baitnya, sareng membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Masya Allah, upami urang dasarna cinta ka Allah, mari Al-Quran teh firman Allah, cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti urang bakal ya kumaha cinta bakal ngalaksanakeun naon wae anu diparentah ku mantenna. Sareng urang bakal nebihan naon bae anu dilarang ku marantena. Ta upamina iqra, ta ieu teh fiil amar parentah. Jadi wajib maca gitu nya. Iqra baca, wajib maca ieu parentah ti Allah gitu ya. Dawuhan Allah. Lajeng upamina aya hadis gitu ya. Upamina teh diajar anjeun gitu nya. Meskipun ya, sampai ke negeri Cina nya sok sanajan anjeun ke negeri Cina kemaki Cina pan budayana luhur gitu ya. Masya Allah. Lajeng aya dina Al-Quran Masya Allah mugia ieu diapresiasi ku Bapak Ibu dosen apresiasi prosa drama gitu ya. Dina Al-Quran surat An-Nisa ayat 28 sampai 30 gitu ya. Dan janganlah kamu membunuh diri gitu ya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat 30-na, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke neraka. Kumaha patalisan kita resmi. Subhanallah, ayeuna pan di UPI nuju guyur perkawis mahasiswa anu ngantunkeun di gimnasium. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah salamina ngabing ngajaring urang sadaya para mahasiswa prodi Sunda ditebihkeun tina kagiatan anu dibenci ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia sepuh mari atikan teh tanggal walar sepuhnya, tanggal walar pangatik guru oge tanggal walar masyarakat sadaya gitu. Urang talingakeun urang kali urang mugia salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Prof Nunoy anu parantos ngadugikeun pamabagna supados tanya kalau kana waktos urang kawitan wae ieu pagelaran Citra Resmi Dharma Bakti. Kacaritakeun dia pitaloka Putri Citra Resmi nyaeta Putri Makutah di Karajaan Sunda. Anjeunna kapeto jadi Biprameswarieun Prabu Hayam Wuruk di Karajaan Majapahit. Sangkaana ngeunaan Jatuh Rami jeung Prabu Raja Hayam Wuruk teh minangka jalan keur nyambungkeun deui tali mimitran oge duduluran sawataran Nagri Sunda jeung Nagri Majapahit. Tapi satepina di palagan bubat, Putri Citra Resmi kajebak ku siasat Mahapati Gajah Mada ngeunaan sumpah amukti palapa. Balukarna Putri Citra Resmi ieu tetulus jadi prameswari, tapi kudu dipasrahkeun minangka upeti tanda talukna Nagri Sunda ka Nagri Majapahit.
Tibatan kudu jadi upeti, Putri Citra Resmi leuwih milih ngamahan peti demi kehormatan negeri Sunda. Para hadirin sadayana nu sim kuring dipihormat, dina ieu rohangan aya aturan anu kedah diperatoskeun. Anu kahiji dipahing ngaroko di jero rohangan, Anu kadua dipahing ngahurungkeun flash HP, gawai, gadget atawa kamera. anu katilu dipahing haliwu, Anu kaopat dipahing emprak sarta acan pagelaran rengsek. anu kalima alat komunikasi di silent nalika pagelaran lumangsung, Sarta dipiharep hadirin sadayana ngajagi kebersihan di jero rohangan. Runtahna dipikeun kana tempat anu tos dipaantoskeun, disayogikeun diunggal juru rohangan. tong dilami-lami bisi jadi pamali, tong dilila-lila bisi jadi mamala. Urang sakseni sasarengan Pagelaran Citra Resmi Dharma Pati Wilujeng Nyakseni. Kawali Puseur Daya Negeri Sunda tahun 1256 Masehi. Jumplukan pahumaan anu parena Sumedeng Bekah tuluy nyorang babakan padesaan imah-imah Bangagung somah raresik camprena gundukan nu ditonggo
tembok dagungan. Gundukanu di lebak, tembok suhunan julang ngapakna. Pangesina ka tembok ting-ting, tetep rengganet, sepi paling tawang rampok. Hirup layutan sauyunan, matak-mata simeteng, kapan rasa ku indahna bumi Sunda. Butbat jalan ugi balai ku batu walungan, kenca katuhunana dipelakan rupa-rupa tutuhan. Pagar puring dapuran hanjuang, lebah nenjo jungkirina kadaton Surawi sesama bati hookeun. Kadaton nu agreng sok disebut dalam si pawinduhur. Karasaeun agungna ngadangiang mereka timpriman hirup kanu nyawang.
Katingali di rohangan tengah kadaton Surawisesa, para pangagung, para rakyat oge ki mantri jeung sejena empak sadeu. Diluhureun watu gilang nu diamparan kulit meong kumbang. Prabu Maharaja Linggabuana sila daria. Awakna ajeng tetepna setu mencrong ka para pangagung nu hempak hareupeuna. Sapun para pangagung, sakumaha Gusti pikanya mau mudia sakrabe. Poe ieu kurang madungkeun kaayaan nagara. Samemehna prap dirabejakeun kaayaan di wewengkon sewa-sewa. Kaulah nuhun Gusti Prabu. Ulah sejangan bejakeun kaayaan di wewengkon wetan. Ayeuna merusun tatanen kawan aya dina kaayaan tasih oge raharja. Layakna kekurangan. Mun kula sejangan bejakeun aya sababaraha rampok anu ngaganggu padagang di wates wetan. Beja kami diterima. Ieu persoalan anu teu bisa diantarkeun. Kakean senopati Wiragila. Kumaha wajah ini yang berparanan. Nuhun Gusti Prabu. Sudah sejalan ki wanita. Malah Gusti Prabu marentah kami bakal langkung diri pas mayeuti dengan wates kerajaan para prajurit. Alus pastikeun dia balagan cang yang hareupanan. Jeung komat tong nyieun hal anu mangga pikahariwangan jeung pikasieun rahaya. Laju Kaulah nuhun Gusti Prabu. Mula sejajaran pengidap di palabuhan, tunjukkeun wajahna jual beli di pajagan luar. Apa-apa silpok kesediaan datang. Mula sejajaran pengidap ke, aya kebesaran pajagan luar, anu langkah keluarga, anu berupana abdi di pajagan di Sunda. beja kami diterima. Ieu persoalan oge teu bisa diantarkeun. Kurang kunyeun kebijakan anu bisa sayungan padagang tina di Sunda. Bejakeun ka maranehna. Kurang Sunda pajenan padagang di luar. Salila maranehna teu ngaruksak karajaan tina di sangsorangan. Pun sapun Gusti Prabu.
Iya, baru panjang aja karena disunan tayang negara. Anak itu mah, dan Majapahit dibuka dengan pasti. Putusan menghubungi panjang nama tanggal 17 bagian campuran warga tahun 12 bersama-sama. Ampunlah nanti. Lain kami tak atur. Lain kami nanti pangasi. Tapi gimana sebenarnya? Tidak hak di Nusantara. Ayat dari Paranti, calon pangandaran Arawe yang terkenal calon lelaki. Kurang tak cukup kayak Bang Bumi. Mau di pikiran kurang lain kumpul tali paranti angges pantang dina diri kurang. Tapi oge kudu kasawang kepentingan anu dijembar. Anu tambahanana teks Nusantara. Leuwih hade ayeuna rai Bang Bumi. Oge anu kapetol jadi purohita negara dengan cara bikin ngumpulan yang masalah. Sangkan tali paranti karuhun dengan rasa dipegaskeun. Kumaha anu sajena? Satuju. Ya jadi. Tah kitu cenah rai Bang Bumi. Simpuring bisa nyeluyuan kumaha-kumaha. Saja naik kesan keman di Bang. Ayo nama, kumaha bergerak jadi benar. Sok ari kitu mah. Jaga baya. Jeroan sekali saja. Mangga tias tongkeun Gusti Putri gelis turas pati jangkung alit campereni Putri gelis garpada kampuhane Sutrajana kekembangan Sutra kemangi Silenjak malang gelungi Iya, Is. Negeri urang teh kana taman seman di Majapahit. Putusan Prabu hayang buruk. Anu dia teh nepikeun pahlawan. Si Prabu hayang buruk ka eulis. Nah, eulis kersa narima ieu pahlawan. Syukur hari hidup geus jembal manahna. Ia panglamar ku amat sejadi tampi. Kalawan setetan. Ia jatuh kami teh lain kumpul ngawinkeun hidup ka Prabu hayang buruk. Tapi oge sing jadi cukang lantaran. Pikeun ngarepkeun deui tali duduluran. Oge tali mimitran. Antara Nabi Sunda jeung Nabi Majapahit. Kitu cenah rai Bang Bumi. Goreng temenan, mun bala yang bisa tujuh, mengondi di istana satu timbang lain. Mencari anak kapal biar menjadi sabda peraturan. Kami menjadi Bang Bumi sejauh karena kami yang berlaku. Alus, dibibiti poe ieu kurang kudu geus satahar tidak minditeun ka Majapahit. Bro, gerak miang para panglagung
Kami teh pasti kena ayat ilmu, tapi berat tidak benar. Matak naon lamun tadi kedalaman teh dina pasamuan. Mah dewasa bisa ngabar bantu. Sapun raka kami minta ampun. Ayo pameta nangis. Raka Prabunya dibuat. Kami mamilu. Terus si bungsu belum dibawa ke Majapahit. Nah, kami malah di jalanan. Bawa budak. Bawa tentu angin laut digonceng kena ombak. Laju. Kita juga rekam kamu. Kami bakal merasa malu-malukan di barengan putra kita. Sok sana aja kesebutan pemuda ini. Tapi ayah tentu nama banyak goreng dia bakal nyalahan. Hari budakna kumaha? Tinggal kumaha urang kejauhanana. Kami percaya ka dia. Ngan mangkade. Da puguh sawan sumah kundungan kene. Kami ngemi HP. Enggak, Raka Prabu lalu dibetkeun adek-adek kaseda. Nyaan dia teh mau milu rek. Bawa Raka Prabu. Ini kabeh mah rek sahan nu somat. Sebisa ke kapaksaan. Sanyana kami bakal lebih berat lamun rek hukum itu milu. Sing tetep Raka Prabu. Rek saha nu kelingan. Lamun lain rek apan aya parahan itu teh. Kami percaya Ijana memang kau tentu benar di kau. Di Buruan Kadaton Surawisesa gesakeun
para pangagung jeung para pangiring nurek mari lucacap di pengantenan. Goong renteng geus mimiti disada ditema ku sorakna somah-somah nu ngadaragoan di sakuring alun-alun Sang Hyang Mayadatan. Mungguh ender di gunung urut. Ambu pangeuyeuh kercuh ce ngatur mojang-mojang nu geus ngajejer bari marawa babawaan keur sasarahan.
Akhirnya, apa namanya pada ngajak putri kan ada apa? Duh, gini, asal pada saya berolahraga apa? Geramnya, karunya, saya yang gerapa, dengan wajah pahit. Sekali gitu mas kami pamit. Nah, mas Ade, di HP di negara. Oke, si Asep putra musuh amat. Gesunduk waktu dan kurang sampai dia balik minyak. Muga yang sedang skala nantayungan kurang sepanjang waktu. Ciao. Harita ketenjo loba kapal-kapal badan balayan keluar abus paluhur. Di antaranya aya kapal asing, oge aya kapal lokal anu mawa rupa-rupa komoditi khas Sunda. Ieu kapal-kapal balabuh bisa panjang palabuhan, tempatna padagang ngalaksa jual. Lianti eta sapanjang darmaga keur paciuh nu digarawe mindahkeun barang di kapal kadana. Beh ditueunana katembong aya sababaraha pamayan anu ngaruseup sisieun darmaga. Kaciri haneteunana palabuhan Mertasina poe harina.
Majapahit tahun 1356 Masehi. Ti kajauhan katenco kadaton Majapahit. Anu nimbongkeun yen karaton teh perlambang kekawasan jeung kamakmuran. Wangunanana dijieun tina sarua kaya jati tur dihias ku ukiran-ukiran khas Majapahit. Matak bati pikahewakeun nu nenjong salian ti kaindahan alam oge arsitektur anu agreng katembong karahajaan rahayatna anu tartib aya tintring jeung pinuh ku kamuliaan.
Guliga Sri Maharaja Raja Sanagara Prabu Hayam Wuruk. Gambar Putri Citra Resmi Poe Harita telepas tina ingetanana. Sakapeng sok tembong imutna ngajak imut ka jalma nu dipicangcang ku dirina. Lamun Aden
Rakean Senapati Yuda Sutrajawi ngagedi rek muru lempengan kemah Gajah Mada ngan ukur sababaraha puluh lengkah geus cunduk ka kemah Mahapati Gajah Mada. Satepina di kemah kasampak Gajah Mada keur aya di kemah.
mojang-mojang hairang mensa. Di kejauhan, rentang-rentang rakyat Senapati Yuda Sutraja, lempang di balap lumpang. Anasro keharapan Prabu Maharaja Linggabuan.
Gusti
Poe isukna Prabu hayang wuru mimpin upacara serada suci di ieu palagan puban. Heula pucuk seuneu tanding luhurna gunung. Haseubna seungit nyambuang ka buana warna-warna. Ngagaliting wangina kakahiyangan. Muga kubalare dikurit tina ati, dicatat tina ang-ang. Dia pitaloka putri Citra Resmi, hiji-hijina putri sanusantara, nu teudeung-leudeuh ngorbankeun pati demi ngabela harga diri nagara. Kantun rahayana. Nah, aya nama urang bawanohan sareng aktor Citra Resmi Dharma Pati dikawit tari Anjasmara aya Mutiara Nanjenaka, Dianti Eka Yulia, Alika Aulia Putri, Andriani Rahmalia Dewi. Sumangga dibujeng kanggo ka luhur panggung. Oke tehilap aya Titari Katung Diri, aya Kaisa Kinanti, Visi Aulia, sareng Neng Sulastri. Mangga biasa dibujeng kanggo kaluhur panggung. Salajengna aya ti narator nyaeta Rahma Nur Maulida. Lajeng prajurit Majapahit, Putra Alianto, Rafli Juli, Muhammad Aditya Ilyasa, Fazli Al-Bagus, Muhammad Alivio, Erlin Ritan, Dania Artika Dewi, Siti Humaira, Silky Fahri, Lisda Rahmadanti, Silvi Vina, Rayu, Ani Fitria, Winda Nuraziza, Siti Habibah, Siti Mariama, Nuri Siti, Siti Karmila, Ria Yudivia, Elvira Sri Rahmania, Meliana Nurpadila, Siska Amelia, sareng Asti Nurpadila. Oke tehilap aya Soma eta Nazwa Ikrimah, Ira Susilawati, Putri Yasepa, Meli Surya Utami, Siti Anissa, sareng Siti Sofia. Pangungsi Darmaga, Aulia Nur Aziza, Ella Nur Laila, Windiana, Desti, Fasya, Fitri, Suci. Pamayang aya Putra Aulianto sareng Rafli Juli. Aya oge Mojang Kadaton, Ti Parisa Katrina, Firly Arum sareng Fahma Lutfi, Tiara Hoirunisa, Dina Hilda sareng Livia Retika. Aya oge Mojang Pangeyeuk, Febri Hardianti, Kristia Meilani, Fitri Nur Aziza, Syahla Nailah, sareng Nur Aeni. Ambu Pangasuh aya Intan Ansoria, sareng Ambu Pangeyeuk aya Fitri Puzi. Dayang Majapahit Yani Nur Hasanah, sareng Selomita. Aya oge Dayang Sunda dikawit Dania Dwi sareng Siti Rubaya, Ki Jayabaya ku M Alivio Ridwan, Ki Mantri Majapahit Fazli Al-Bagus Aiman, Ki Olot M Aditya Ilyasa, Senapati Wirayuda M Desta Mahavika, Rakean Tumenggung Junior Toto, Patih Jaya Mantri Muhammad Rafi Almerido, Rakean Senapati Yuda Sutrajali, Muhammad Rizky Taufikur Rahman, Gajah Mada, Jafar Sidik, Tribuwono Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani, Sanggita Puspa Gumiwang, Prabu Hayam Wurung, Muhammad Tauki.
Wastu Kancana, Delan Piko Rahman, Dewi Lara Linsing, Anissa Aulia, Mangku Bumi Buni Sora Suradipati, Muhammad Fadil Albaro, Prabu Maharaja Lingga Buana, Agus Rahmat Hidayat, Diah Pitaloka Putri Citra Resmi, Fazria Fitri Hashmidi. Lajeng aya oge panata tari, anu tadi aya tari Katumbiri sareng tari Anjasmara nyaeta Mutiara Nanjenaka. Panata lampu Nufaisa. Panulis naskah Neng Sulastri sareng Nuri Siti Nurjana. Oke teu hilap ka sutradara aya M Alivio Ridwan sareng Rizna Fauzia. Aya oge tim nayaga nyaeta Ramdan Setiawan saron 1, Ramdhani Saputra saron 2, Adit Pranata Temu, Denny Kumara Bonang, Kusrono Sutara Rinci, Eka Kustian Perkusum, Riki Sofian Goong, Rizkia Putri Aulia Sinden, Pramayuda Saku Kendang jeung Panata Geni. Oge teu hilap kapimpinan produksi pagelaran Citra Resmi Dharmapati nyaeta Kang Pamanegara. Acara salajengna mangga ka para dosen, ka wakil ti sepuh, sumangga ngabujeng kanggo kapayun kanggo dokumentasi sasarengan.